ke 10-20 tahun hayang infirod kurang ninggalkan makhluk ninggalkan dunia ninggalkan setan ninggalkan nafsu praktek namun ngabimbing macan pugu bisa sangkilang aya nu ngabimbing ge sakitu heser ibab keur dongeng jelema diangkat jadi wali ya otomatis kudu kos kitu aya kiai kuari ngaranna Kiai Khalid di Irak santrina loba suluknya biasa kabelah dia dideketan ku pemerintah dideketan ku dibere kursi dibere murid dareuh ngaji mingguan ge anu tadi aya nu ngadaengkeun ku areuh dina aya ge narundutan dina aya nu ngadaengkeun undutan saha jasa pan nyayomkeun ngaranna aya murid teu ngadaengkeun guru teh nyayomkeun sarua jeung kiai babagi bae kiai kula-kula kiai ngocomang kula badek dundutan pan tolol eta kos kitu sarua jeung kitu manana cak ahli munazarah mah cak ahli munazarah kan gitu awak bacakeun geura kaedah munazarah sarua jeung kitu entar kalau urang deuleu murid nundutan geus bae wallahu a'lam bissawab